sampurasun wilujeng tepang pamirsa patepang deui sareng singkuring Rafida Zahra dina acara Kalapan News. Dina mangsa kiwari singkuring ngadugikeun warta anu keur diobrolkeun nyaeta pambangunan masjid. Sawala ngeunaan pambangunan masjid ditanyakeun ku palatih, guru, jeung siswa SMPN 2 Cibinong ka Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ayeuna aya Rafida Zahra anu baris ngalaporkeun laporan TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Viola Nindita, Satu Akila. Di sini saya akan mewawancarai tentang pembangunan masjid. Sabaraha lantai ieu masjid bakal diwangun? Ieu masjid bakal diwangun jadi 2 lantai. Legana lahan anu dipake pikeun ngawangun masjid ieu teh 22 meter kali 15 meter. Sabaraha jalma tiasa nampung masjid ieu? Kira-kira bisa menampung 800 jamaah. Sabaraha pagawe dina pawangunan ieu? Pagawe anu dimobilisasi pikeun pangwangunan ieu kira-kira 8 orang ditambah 2 pagawe bantuan anu digajikeun khusus ngan nalika. Geus sabaraha lila pawangunan lumangsun? Nepi ka ayeuna pangwangunan geus lumangsun kira-kira 5 bulan jeung proses pangwangunanna geus nepi ka casting tihang. Sabaraha biaya pikeun pawangunan ieu? Dina soal biaya anu dibutuhkan pikeun pangwangunan masjid ieu didumasar kana hitungan arsitek. Butuhna dana saharga 1,9 miliar. Dana anu dimenangkeun pikeun pangwangunan masjid ieu asalna tina 4 sumber, nyaeta sumbangan harian murid-murid di SMPN 2 Cibinong, kedua ada sumbangan ti kolot murid, 3 sumbangan Bapak Ibu guru, jeung donatur sumbangan. Sabaraha jauh proses pawangunan ieu? Alhamdulillah pikeun pangwangunan ieu masjid geus ngajalankeun kira-kira 20-25%. Anu kahiji pikeun pondasi 400 rengse, anu kadua 8 tina 38 tiang anu bakal dianggo parantos nangtung dirinya. Kusabab pangwangunana masjid ieu tacan rengse, kaayaan sakola ayeuna masih keneh katembung rarencit kalawan sababaraha bahan wangunan anu can dipake luyu jeung fungsina sarta di wewengkon pangwangunan ieu oge cukup loba lebu tina keusik atawa semen. Untungna warga sekolah ngagenaan masker nalika di lingkungan sekolah. Iraha saur anjeun udagan pikeun pawangunan ieu rengse? Target parantosan pangwangunan ieu masjid sekitar 1 tahun atanapi rengse tahun 2023. Insya Allah dina 1 tahun pangwangunan masjid ieu tiasa rengse. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Rafida Zahra parantos ngawartosan ngeunaan pangwangunan masjid. Amit mungkur abdi mundur dilujeng tepang deui sareng simkuring rada kada sasabila dina acara Kalapan News. Hatur nuhun.